Di sore basa panggih jag-jaguar ringkas neguan teh. Teu mikir dua kali, indit we sorangan mau poek da senter poho teu dibawa. Keur mah caraang da di tengah lembur, palebah pipir imah satibi, anak kuat teh nyi satibi nu pas kuring ngaliwat pas manehna mukakeun panto dapur. Alah tobat jurig Haji Karta, tulung apana tulung. Cenah bari balik deui lumpat muru tengah imah. Sakdapan mah kuring ngembang kadu ngadenge nyi satibi ngoceak kitu teh. Buak lieu sidik ngan kuring sorangan. Nepi ka cetuk huis kieu asa can pernah ningali atawa ngadenge aya jelema nu paeh hirup deui. Asana teh ari nu geus di ruang dina jero taneuh mah nya kitu we buruk tuluy jadi tulang. Atawa meureun mun hirup oge nya nu kabayang teh nu geli sorangan di jero kubur datang tu geus beda alam jeung nu di dunya mah. Nu paeh mah cicing di alam kubur nepi ka waktuna nu ditangtukeun ku pangeran. Moal bisa ilu biung jeung jalma nu hirup. Kosok ketang ari ngadenge beja mah aya nu balik deui lantaran mati suri, nu keur dimandian hudang deui, nu dilengkahan ucing hudang deui, nu maotna teu sampurna tuluy jadi ririwa. Malah aya cenah nu rek diasupkeun kana liang kubur ujug-ujug nu rejat. Tapi da eta mah ukur beja. Ari di lembur mah sok gujrud ku ririwa. Jalma nu paeh teu sampurna tuluy nyaririwaan kaunggal jalma nu teu nyampurnakeun manehna atawa nu aya kabeung berat di duniana. Cenah eta oge da nya eta kuring mah can pernah nyaksian. Nu ningali kunti, pocong, kelong, buta jeung sajabana. Eta kabeh ukur beja nu kabeja-beja. Tapi da nya ari kitu nama basa juragan Haji Karta maot lantaran nyakeuna ku kakolotan. Eta mah peuting kahiji lembur nu sakitu gedena teh ngadadak rehe comrek. Barudak pamuda nu biasa gigitaran di pos ronda atawa di buruan oge ngadadak ngarampih di imahna sewang-sewangan. Ari kuring mah najan imah almarhum Haji Karta anggang oge teu burung di jugjug. Bubuhan Haji Karta teh babaturan sapangulinan kuring baheula. Ngan ari kadienakeun beda milikna. Karta mah usahana hasil atuh ayeuna oge hartana lubak libuk bro di juru bro di panto teh lain bohong. Ari kuring mah nya sigar tengah najan henteu kakurangan oge tapi alhamdulillah nyukupan. Ari di lembur sok aya we pisirikaneuna teh lain wae di lembur ketang di mana-mana oge jalma sirik mah sok aya. Haji Karta nu hartana lubak libuk digarosipkeun munjung muja kada demit jeung sajabana. Ari kana beja nu teu bener bangun babari nu rekab teh tikeun jumeneng keneh geus digosipkeunana teh. Tapi Haji Karta mah teu pati malire. Ngan kulawargana we nu rada sarewot teh. Haji Karta tina berehan jadi medit kitu cenah basana teh. Da nya cenah memunjung mah sok koret kana barang bere. Dina sakalieun barang berena oge ulah ditampa kasah-saha anu ngadahar rezeki jalma munjung bari teu kaluar kesang engkena bakal jadi wadal cenah. Padahal kuring mah nyaho disaplak digosipkeun munjung Haji Karta teh tara aya nu narima mun sedekahna. Kulantaran kitu tungtungna sedekahna susurumputan bro-broan ka masjid atawa osok oge ka lembur sajian. Basa dikaruat mah waktu ngali kuburan geus cus cas beja ti ditu ti dieu. Yen percuma cenah ngali kuburan oge da ari nu munjung payona oge moal ditarima ku bumi
moal ditarima ku langit. Bakal jadi ririwa, mayitna kudu dipalidkeun ka wahangan jeung harta-hartana. Haji Karta dikaruatna biasa-biasa, eueuh kajadian naon, kumaha we ilaharna nu maot. Waktu keur nguburna, eueuh hal-hal nu ganjil, estu lungsur langsar. Beres ngaruat, tuluy we Ustad Basir ngawartakeun yen engke peuting baris aya tahlilan di imah nu kapapaitan. Geus ilahar peuting dalam mun tahlilan beurang mah urang lembur jarang di imah, keur barang gawe boh di sawah boh di kebon. Pada magrib samemeh indi tahlilan teh geus ngajakan heula si Adung jeung si Tatang. Tapi cenah moal bisa ngilu tahlilan keur teu ngeureunah awak. Padahal tadi sore basa panggih jag-jag waringkas nuduan teh. Teu mikir dua kali, indit we sorangan mopoek da senter poho teu dibawa. Keur mah caraang da di tengah lembur, palebah pipir imah satibi, anak kuat teh nyi satibi nu pas kuring ngaliwat pas manehna mukakeun panto dapur. Alah tobat jurig Haji Karta, tulung apana tulung. Cenah bari balik deui lumpat muru tengah imah. Sakdapan mah kuring ukur ngembang kadu ngadenge nyi satibi ngoceak kitu teh. Dua lieu sidik yang kuring sorangan, tungtungna ka harti yen kuring disangkari riwa Haji Karta. Daripada barabe geus we kuring nuluykeun leumpang bari rada dirurusuh. Tekuhan teu deui di jalan pasanggrok deui jeung jelema teu pati awas saha-sahana da rada poek. Ngan sanggeus rada deukeut jojo koceak deui manehna ngoceak sarua jeung nyi satibi. Balik deui ka tukang bari lumpat ti paparetot tulung-tulungan. Kuring ngan seuri sorangan abong jalma borangan sidik jelema disebut juri. Kitu balukarna jalma nu ngompod teh lain taliti jeung disidik-sidik heula saha-sahana. Cara naon geus miheulaan sieun nya meureun polah nu kitu nu sok mawa cilaka teh. Cilaka ku pamolah sorangan eta mah. Nepi di imah Haji Karta geus nyampak nu rek tahlilan teu pati rempeg. Sigana teh nu dareheus pisan ka almarhum we nu daratang oge. Ajengan Basir nu sok mimpin doa ge geus nyampak. Heuleut sababaraha menit tuluy ger we tahlilan. Balik tahlilan teh rada maneurikeun maneh ngadon uplek ngobrol jeung kulawarga nu kapapaitan. Utamana mah ngobrolkeun papanggihan tadi di jalan. Ustad Basir nu aya keneh oge milu ngabandungan carita kuring oge seuri ade ngelalakon nyi satibi mah da moal teu ngayek-yek nyihan maneh. Kitu oge nu di jalan moal teu sukuna gartihan balas ti tarajong. Atuh da bah direma mah persis pisan jeung jenatna. Keur mah saumuran deui. Ceuk Nyi Karta ka kuring. Komo eta make papakean kampret bodas, dipeci haji bodas, jaba jenggot jeung kumis nu panjang, persis pisan jenatna. Ajengan Basir milu mairan. Kuring seuri sorangan da rumasa dangdanan teh siga Haji Karta. Tapi da ilaharna aki-aki mah make nu kieu piraku kudu dikakaos asa teu pararantes. Geus beres mah tuluy kuring mulang nyorangan mulang teh siga waktu indit. Dan nu lain mah lolobana imahna dareukeut. Ari nu jauh nyaeta sigana teh ngompod mun kudu kaluar imah pas aya nu maotna mah. Nepi ka 7 peuting mah sok tarawani ngulampreng kaluar sorangan eta teh. Saja jalan aya kareta goreng hayang nyingsieunan barorangan. Utamana rek nyingsieunan Lurah Atno. Bongan pamimpin teh eueuh guam pisan, sakitu kudu kapapaitan diondang tahlilan teh eueuh basa eueuh carita. Peperieun beurangna basa mula saralayon eueuh cing atuh ari tahlilan mah maksakeun da moal meakeun waktu mang jam-jam pira tahlilan. Teu pantes kasebutna ari pimpinan desa kitu peta mah. Ceuk paribasana saelol atuh keur sarat we eta mah. Muliwad kawe pir imahna ngahaja muru kalebah kamar nu disarean ku Lurah Atmo. Geus kitu kuring tuluy ngautan bilikna. Bari tuluy pok ngomong diirungkeun. Sia nega Kang Aing
menitaya ngelong-ngelong kakasilan ngaing dikerekep siaku ngaing. Beres ngomong gitu teh, bari tuluy kakaut karena bilikna meh disangkari riwa. Bari teu kuat mangkek hayang seuri, komo barang ngadenge nu ngagurubug tuluy tiba baraduk mah. Sada nu luncat tina lisbang. Telila kadenge Lurah Atno jeung pamajikanana babacaan. Geus beres nyingsieunan mah, tuluy we gura-giru balik. Kop sia moal bisa sare sakuting ieu mah. Bongan teu siga pamimpin kalakuan teh. Kuring tuluy balik rurusuhan da geus peuting teuing. Melang ka pamajikan jeung ka incu. Isukna bener we jeung nu disangka. Gujrud salembur Haji Karta ngaririwaan. Rariweuh sokomo nu manggihanana lain hiji lain dua tapi loba. Katambah-tambah aya beja ti Lurah Atno pajar riwana ngontrog ka manehna nitah ngilu tahlilan. Kuring mah nu boga dosana nyenghew we teu loba carita. Keun we ngarah teu loba jalma nu liar peuting. Barina peuting mah lain waktuna aya di luar imah, tapi waktuna cicing di jero imah jeung anak pamajikan. Bener we peuting kadua mah Lurah Atno geus aya sila gigireun ajengan Basir. Tetangga dekeutna Lurah Atno oge tembong sababaraha urang. Tahlilan jadi rempeg, kitu oge si Adung jeung si Tatang tetangga kuring geus aya keur ngagemos boled jeung kicimpring. Sanggeus beres, lurah jeung nu lain mah tuluy tuturubun balik. Kitu oge si Adung jeung si Tatang. Heuleut sabaraha menit, ajengan Basir oge pamit, samemeh balik, ajengan Basir ngaharewos. Acida eta masih Abah ka lurah, ini kuat kadisingsieunan kitu. Eta tadi mah nyaritakeun kajadianana menepi ka pias. Bari tuluy keukeuh minta doa panjing lari riwa. Bising ke peuting datang deui cenah. Kuring ukur ngahehe. Balikna teu nyingsieunan deui ayeuna mah datang tu lampah kitu teh teu hade. Kamari mah ukur ngawarah we. Kalebah imah Lurah Atno nu tadi balik tuturubun pangheulana, kuring ukur ngarawuh taneuh garing. Geus kitu disewurkeun kana suhunanana. Kadenge hawar-hawar ti jero imah, Lurah Atno nggegelendengan babacaan. Bongan balik ti heula, lain barang jeung ajengan. Cakeng teh bari seuri leutik. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkung nasim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.